nu mata kudu apa kena dat sifat asma jeung apa teh kitu ari dat teh hartina wujud ari dat teh pan aya opat aya dat katarosi dat mukoyat dat mutlak dat laisa kamisli syai'un jadi hartina dat teh wujud ari sifat rupa dat sifat asma jenengan ari apa pagawean ari dat Allah naon laisa kamislihi syai' ai sifatna naon Rahman nu matak nyaahan dedehan welasan asihan nya modalna teh da eta matak dinas dina Fatihah geuning alhamdulillahirabbil alamin sadayana puji kagungan Allah naon pangna aya sadayana di dinya sabab alif lam di dinya alif lam na teh alif lam li jinsi kateranganana jinsun kuliyun tahtahu aprodun kasirun jadi jenis hiji ngurung ka sakabeh kitu ceuk urang pasantren jadi jenis hiji ngurung ka sakabeh teh sadaya tuh jadi sadayana puji kagungan Allah ceuk alhamdulillah jadi sadayana puji kagungan modalna teh welas jeung pek sadayana puji sabab eta kagungan Allah wungkul tuh pujieun wung nu beunghar nu miskin cacah menak pangkat kuring kabeh lain hinaeun tapi pujieun wung sabab kaituna ge rabbil alamin nu ngurus sadaya alam tuh sabab ai puji teh rupa-rupa puji qadim ala puji qadim ala hadis puji hadis ala qadim puji hadis ala puji nu ti heula kanu ti heula nu ti heula kanu paneuri nu paneuri kanu ti heula nu paneuri kanu paneuri sinekna eta raja teh raja dolim tunggul di parut satang dirumpak paduli batu rugi asal aing untung leres dasamuka teh dasamuka timala malahan sakumaha anu kacatet tina sejarah leres sok sanajan sasakti-saktina jelema anu sulit pikir moal burung kacing cirihi ku dengkina sagagah-gagahna jalma anu murka moal burung cilaka ku ahlakna saluhur-luhurna jalma anu giruk moal burung amruk ku lakuna yen netepkeun hukum cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sanajan urang gagah aya nu leuwih gagah sanajan urang sakti aya nu leuwih sakti sabab urang teh makhlukna pangeran leres kamampuhan manusia teh terbatas akhirna dasamuka tumbang rubuh malahan digencet ku gunung sonara-sonari nyawana ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo kuno kawasa nepi ka kiwari ngulayaban cicing dina alam marakayangan ngancik dina kayu dina batu dina sirah sai dipunyung-punyung ku jelema kafir dipunyung-punyung ku jelema awam leres naon sababna sabab dina waktu hirupna teh sakama-kama teh rajin dipercaya ngaruksak sanajan manehna hiji tokoh anu gagah perkasa padahal lamun ditilik zaman kiwari mah lain nganu harti tokohna anu kudu ditonyolkeun tetapi kokohna dina hiji sistem leres nepi ka akibatna rahayat di negara ruksak
kaayaan kagensetku perekonomian pagawean nangan ukur numpuk-numpuk harta kekayaan nimun-nimun harta kekayaan bujang hingga di jero negara adalah di luar negara oge kekayaan manehna teh kumplit timala tah dina lebah dieu ieu teh sing jadi suri tauladan sing jadi contoh anu patotos ka urang sararea keur studi perbandingan eta sejarah yakin geningan sanajan sakumah gagahna oge nepi ka kiwari goreng namah kacatet dina sejarah numawi di dieu waspada jeung permana tinggal komo ayeuna anu dising hareupan ku urang teh masyarakat teh geus kritis dina harti apresiasi masyarakat teh geus ningkat geus ngaronjat tah urang pikeun ngimbanganana ka masyarakat anu geus kritis ieu sok komo ayeuna masyarakat loba anu unyuk rasa nemongkeun rasa kaprihatinanana sagancangna urang salaku ais pangampih teh kudu ngagunakeun lengkah anu konkret nyaeta proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara jeung leuwih demokratis timalan daw yuk urang gawe anu rancage caring cing pageuh kancing saring set pageuh iket timalan urang cing cepat tanggap kana naon rupaha aspirasi anu dikaluarkeun ti masyarakat dadi henteu-henteu oge dipinding-pinding oge urang teh dunungan urang sararea teh rakyat sabenerna urang mah ngan ukur sapriode tapi rakyat mah langgeng sapanjang dunia ngadeg rakyat mah aya lerat urang teh buburuh teh ka rakyat sasat rakyat teh dunungan urang nu matak di mana aya aspirasi teh ti rakyat urang teh kudu cepat tanggap buru-buru laksanakeun naon kahayangna sabab hiji pamimpin teh kudu tetep kudu bisa napak di sakabeh golongan leres daw leres pikeun ngalayanan ka masyarakat teh omat ulah nepi ka nguciwakeun masyarakat mangga diestokeun kaula sabab masyarakat di urang teh rupa-rupa agamana beda-beda golonganana beda-beda entong boro hingga saagama dina beda agama dina saagama oge geus beda-beda golongan beda-beda paham tah ieu urang hirup kudu bisa napak sancang teh hartina kudu bisa napak di sakabeh golongan pamimpin kudu bisa nerus bumi hartina teh kudu bisa neuleman kana kahayang rakyat pamimpin kudu bisa ngapung dina harti urang teh nyaeta kudu waspada jeung permatinga ngabogaan cita-cita anu luhur kumaha pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara leres aya kuwararaas eta dongeng dasa muka baheula mak dipake keur kepentingan pribadina meureun aya tempo bayar hutang ka luar negara ngandalkeun rakyat eta leres rakyat nu digunyang ganying teu meuleuhkeun ka rakyat nah kumaha carana bayar hutang nu meuleuhkeun ka rakyat ai harga ditaikeun ari pajak ditaikeun teh naon teh keur bayar hutang manehna teh ulah merugana rakyat leutik we nu engkak-engkakan manya we pikir harga cengek make jeung kudu 20.000 mah itu bulan iya nu matak di dieu tegakeun sistem anu leuwih kokoh lain ngan ukur
tokohna anu kudu ditonjolkeun teh sabab lamun nonjolkeun tokohna da eta mah jelema ai jelema teh tungkul tempat kaluluputan tengah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajeun tara kapake isuk jelema mah leres ya dawuh ieu takuk kituna akang dina waktu ayeuna teh Batara ai Batara teh lain nganung harti boga tugas di sanagara wungkul tapi Batara teh jadi pengaman dunya leres ta ayeuna akang teh dek mihp ke negara mihp kursi jeung mihp kewajiban lain nganung harti bakacul karena tanggung jawab leres ngan ieu mah titip leres bade jengkar dek init ka negara amarta oh bade ka amarta dek anyang sono kalau jadi dulur nyatana Pandawa kahiji kitu kaduana selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja tilu menang dipercaya yen cenah putra na Kakang Semar Badranaya anu ngaran Dawala teh beja narek ngagugat saha nu Dawala eta si eta heureui panginten his lain sabab kaula ngaliwatan ngimpi menang tegoran ti dewa yen si Dawala perlu diamankeun dina waktu ieu leres sabab lamun beuki ditu beuki ka dangun ku raja-raja itu bakal ngeresahkeun ieu bisa jadi si Dawala anu bakal jadi provokator dina mangsa kaributan lamun si Dawala diantep timbalan leres tayena urang kudu tanggung jawab akang salaku Batara bakal tanggung jawab karena ieu pasualan ngan meureun saat sana ngayakeun tindakan ka si Dawala akang dek nanya raga katineung naon konsekuensi na si Dawala dek dipenta pertanggungan jawabna ku kaula leres ululuh eta kuwawanianan si eta nya ulah nyebut wawanianan sabab si Dawala teh rakyat sabab yakin kedaulatan teh saat gemblengna aya di tangan rakyat sabenerna mah aya hakna si Dawala teh pikeun ngagugat di mana aya kateungeunah mah timbalan urang ulah wakasudon nuding ka si Dawala goreng bisi di satu kangen eta aya maksud lian tah kitu rai timbalan urang hirup di dunia teh sabab anu disingharepan teh rupa-rupa adat jeung karakter jelema teh di dieu pake hampuraan jadi contona Rasul Pangeran mah tara ngalawan ka batur teh tapi ai Rasul Pangeran mah sok nembongkeun lalawananana lamun batur benci teh Rasul Pangeran mah sok welas asih ke batur iya jadi lamun batur korete urang mah kudu bager ta eta hartina teh nemongkeun lalawananana leres kahartos pisan sakitu akang dek init ayeuna ka negara Amarta dek nepungan heula Pandawa rek minta pertanggungan jawab nepi ka perbah mana boga rakyatna si Dawala model kitu dauk wilujeng atura ka Batara diestokeun kalayan sangem kaula katitipan ieu kursi kewajiban di ieu nagara Dwarwati sakitu Kakang Udawa kade cing ati-ati bisi aya siku sululu glagakeun cara mau ngemuk ka Jahmeta cing waspada jeung permana tinggal timbalan pake leuleus jejer liat tali sae ulah getas harupateun sagara papasoalan oge timbalan akang dek init ayeuna dek bebeja heula ka bojo akang lalu mampah hias trajingga ya Kulan dasar si Dawala nyapekeun sararea
mawa karep sorangan dulu aing duh tengah puting kitu hees padahal ulah make jeung gugat-gugatan hujat-hujatan anu aya we pikiran di dia di lemur kahayang dewek mah heueuh da ieu teh sasatna bakal ngaresahkeun ka sararea nyamuhun kasadayana komo dina zaman kiwari mah wah mataka jelema heureutpakeun pungsat bahan ieu eueuh garagap teu aya mah sahan rek mang menangkeun laras zaman kiwari lamun dek make pengacara ti mana sumohon jeung kudu kumaha mayarna tenan we matak dina lebah dieu sidawala dina waktu ayeuna rek ngagugat dek melange nu aya ngaran-ngaran dulur buruk-buruk papan jati urang teu da puguh hade goreng ge jeung dulur nyamuhun atuh akang saderek mangkaning dewek teh cuul kana kewajiban keur aya dewek teh jadi ustad kieu ge ada aya kitu nuhun Kang alah nuhun biasa ngajar alif-alifan deh dana kitu Kang keur ngawarah ilmu tajwid dewek teh aduh aya biasa we beh dituna mah dulur-dulur dewek lanceuk-lanceuk dewek ustad-ustad nyaeta ngawarah ieu syaraf nahu mantek bayan maani anak diajar pan kan nu 12 pan teh we mohon diajarkeun ku dewek dan nu diteangan ku dewek mah ti mimiti lahir nepi ka ayeuna teh lintang ti ridho Allah sabab lamun ieu rombongan dicicingan ku jalma-jalma nu marunapik bahaya gitu Kang bayana sabab dewek anu bakal menang teguranana aduh seolah-olah imam dewek teh lar imam silaing makmum matak dewek bakal menang teguran anu leuwih berat lamun teu bisa mawa makmumna kana jalan anu bener nu lempeng Kang si Mang Komar ye nu karasa ku dewek mata Kang dina ngiga bieu dikeplos-keplos asa nyejak logak bari padahal teu saeutik ieu di pondok pasantren teh para santri anu bisa jaipongan laras jeung anu ngartos kana seni matak dewek bieu barang dikeploskeun teh pada nyeungsirikeun berarti anu ningaeun kana seni Kang sabab ari seni teh ulina jeung rasa laras seukeut rasa mah taroskeun ka Abah Didi laras kitu Bang laras ramah kitu sabab rasa teh ngawakilan ti sarerea laras nu matak sakira-kira patongong-tongong keneh geus jempe mending jempling kira matak pasti genah-genah jempling mah puguhnya Kang kitu mah itu hampura we pira kitu we hampura we pira kitu mah itu tuluyan hampura nyeta ulah dume hampura benang dipentat der kasalahan dijieun-jieun cinga wujud dina sagarupa oge tuh tingali baheula Rasul Allah kagungan sahabatna teh opat anu opat eta sahabat teh kabeh beda pahamna nepi ka diwujudkeun ayeuna dina rasa manusia garepek pikir ku silaing dina wujud manusia bisi teu percaya ka rasul jeung ka para sahabat baheula bukti dina wujud urang nu matak ngaji mah ulah kaluar tina dirina sok sasar hirupna
ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deket gera dehesan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri malahan di nas deui katerangan ngabejaan mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi hirupna teh teu umaku teu umaing jeung teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna salilana seren sumeren ngawakafkeun diri ka pangeran gitu teman teh nya sahabat anu opat dina jeung hadis bisi teu percaya ka sahabat baheula bisi teu percaya ka rasul aya dina diri urang contona nu opat sahabat beda pahamna contona panon ceuli irung jeung sungut da beda kabeh pahamna cirina nangka asak cirina asak teh ceuk panon koneng da ceuk ceuli malain koneng cirina asak mangga geblug gadenge ceuk irung lain ngageblug tapi cirina asak mah seungit ceuk sungut lain seungit asak mah amis sugan nyerang eta panon kana ceuli dan teu nu meh beda pahamna nyerang ieu panon kana ceuli ieu panon nyerang kana ceuli mawa pasukan Cileuh henteu beda paham tapi bebarengan terus suga nyerang eta irung kana panon dumeh beda pahamna dari irung nyerang kana panon mawa pasukan korong san kejadian nya Kang eta teu nya dan teu nya panon ceuli irung jeung sungut kabeh beda pahamna wujudkeun weh dina rasa ngaletah ceuk rasa nepi ka kabeh panon ceuli irung sungut jempe tah sanggeusna dirasakeun eta nangka teh dihakan ku dihakanna eta nangka jadi kakuatan kana panon kana ceuli kana irung jeung sungut jadi we ngawujud nya bijilna teh silaing deui hapan silaing teh kahakanan teh kabeh nangka sampe pare jeung sajabana digulungkeun dina rasa bijil deui sira lain make perantaraan inung bapa dalamun inung bapa urang teu barang hakan mah moal jadi sia moal nya jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa teh gitu inung bapa teu niat panjieun urang nya kitu prosesna kun payakun teh bisi teh apa nu mata kudu apa kana dat sifat asma jeung apa teh kitu teh ari dat teh hartina wujud ari dat teh pan aya opat aya dat katarosi dat mukoyat dat mutlak dat laisa kamisli syai'un tuh kitu aing ge biji ti pasantren ieu teh jadi hartina dat teh wujud ari sifat rupa dat sifat asma jenengan ari apa pagawean ari dat Allah naon laisa kamisli syai' ai sifatna naon Rahman nu matak nyaahan dedeuhan wulasan asihan nya modalna teh da eta para wargi sadayana wilujeng sumping deui dina carita wayang golek. Dina lalakon ayeuna urang bakal ngiringan hiji carita anu sanes saukur pikaseurieun.
tapi oge pinu ku piwuruk sareng kajadian anu matak pangasaran. Hayu urang sami-sami nyaksian kumaha jalanan lalakon dugi ka tungtungna. Sampurasun. Matak dinas dina Fatihah geuning alhamdulillahirabbil alamin. Sadayana puji kagungan Allah. Naon pangaya sadayana di dinya sabab alif lam di dinya alif lam nate alif lam li jinsi. Kateranganana jinsun kuliyun tahtahu aprodun kasirun. Jadi jenis hiji ngurung ka sakabeh kitu ceuk urang pasantren. Tuh. Aya eta. Ya. Jadi jenis hiji ngurung ka sakabeh teh sadaya. Tuh. Jadi sadayana puji kagungan Allah. Ceuk alhamdulillah. Jadi sadayana puji kagungan Allah. Modalna teh welas jeung pek sadayana puji. Sabab eta kagungan Allah wungkul. Tuh. Pujian wong nu beunghar nu miskin cacah menak pangkat kuring kabeh lain hinaeun tapi pujian wong sabab kaituna ge hirubia alamin nu ngurus sadaya alam tuh jadi kaurus gerape ku welasan ku asihan ku daek muji ka batur da daek ngahina ka batur malain ngurus ngaruksak teh pek ngahina ka batur ta eta ngaruksak sadaya alam. Da lamun hayang kaurus pek puji atuh sabab ai puji teh rupa-rupa puji qadim ala puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala puji nu ti heula ka nu ti heula, nu ti heula ka nu paneuri, nu paneuri ka nu ti heula, nu paneuri ka nu paneuri. Nya beh dieukeun ulah waka ka Allah lanan nuti heula teh mana nuti heula ka nuti heula teh heulaanan inung bapa urang inung lanjang bapa bujang jadina kawin teh papuji-puji pangewa-ngewa ada pangewa-ngewa mau jadi sia moal gitu moal kawin pangewa-ngewa malahan patongong-tongong jadi kuayana papuji-puji teh saling hareupan ku saling hareupan jadi we sia biji nu paneuri tuh tah puji nu ti heula ka nu paneuri indung bapa nyaah ka anak dipasantrenkeun di sakola nepi ka jadi anak soleh nu paneuri ka nu ti heula anak muji ka indung ka bapa hormat jadi anak anu soleh anak nu paneuri ka nu paneuri anak urang jeung anak batur papuji-puji deui biji deui incu jadi si horeng prosesna kun payakun teh tina papuji-puji tuh jararadi grepe nu matak aya tanah kosong tuh puji pacul ceceban sampe urus ku sia tangke sampe ngurus ka sia kitu prak-prakanana mah lain dina teori wungkul ngaji je laksanana nya ulangan usakur ngomong nu matak aing ngadenge dina TV adu politik aing mah geus jenuh. Jenuh gitu kan. Heeh, sabab eta mah ngajedog dina teori. Ngajaradog dina teori. Nemongkeun kapinteran rarageg anjing eta. Kasar. Kumaha teh? Kasar anjing. Sebut anjing naon? Ujang anjing segala itu teh. Nah gitu. Nah salah dewek. Salah. Ai dewek make basa naon bieu? Basa Sunda. Tah dina basa Sunda mah aya hukum basa, aya panganter basa saperti kana diuk gek. Diuk rut ngising cer hiih am dahar rot nginum ayeuna kana anjing dewek nyaritakeun meuni rarageg anjing teh gitu darageg mah kana anjing nah salah ai dewek oh iya da kana ayam teh pantos pikir cok pikir ku si laing suka rageg ayam depan
Aing nu rageg naon? Jadi kata siling apa nah ngamak aing? Bukan kayak pikir Kang tukang teh. Lamun aya jelema nu ngamek ka dewek karimalikeun nah da dewek maka anjing ayeuna si laing nu ngamekna na kapi naon ka anjing gitu. Tinggal malikeun nya Kang. Gitu. Jadi kita itu jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum Anda mengerti. Iya. Jadi pikir dulu nya Kang. Iya. Paduli teuing aing aya nu newak aing nu maehan oge babari aing mah nu maehan nyieun deui we gampang. Ya. Asal lebeungna ulah diruksa. Heeh. Aya bangaji dieu. Urang pasantren keur merak albasiah eta teh bahan keur dewek bahan cepot. Bahan picepot teh mukana. Dewek mau ngomong teh bahasa Sunda meuni rarageg anjing teh gitu. Pikir arogan da jelema manehna ge ulah nempo tokohna aya mah tempo we kakokohanana dina suatu sistem nya reform reform nya artina perubahan suatu sistem reformasi mah kembali ke asal nya Kiai tiba heula nyararita geuning satahun sakali dina Idul Fitri kembali kana fitrahna reformasi teh coba kembalilah kepada fitrahnya manusia. Naon fitrah manusia itu? Ti dituna sidik tabligh amanah pato nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poe itu hak manusia. Jujur teu sombong nya ulah sabalikna kidib kitman biladah hianat kaituna naon syirik pidik jaya kaniaya iren panasten dudupak rurumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan cap jahe buntut kasiran merege hese bedegong buraong itu bukan hak manusia itu iya nya itu coba kembalilah kepada fitrahnya total reformasi teh timimiti pupucuk pamimpin pejabat handapna rakyatna kabeh kudu ngareformasi dirina sewang itu kakara bakal pinanggih jeung aman tuh sistem dewek begitu kahayang deh moal jadi riributan numatak di mana-mana aya masyarakat atau rakyat ayeuna nyalurkeun aspirasi teh kudu cepat tanggap nya aya nu unjuk rasa nemokeun rasa kaprihatinanna teh urang kudu sagancangna pemerintah teh sakuduna sagancangna nyata proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara jeung anu leuwih demokratis ulah ngabubudag maneh nya bisi budag nyaan ke ieu mah aya rakyat tarik teuing ngomong kerawak tewak plos kana obag subversi cenah kitu modalna teh eta nya nu matak ayeuna kade bisi kita itu jangan sampai terkontaminasi oleh intimidasi penguasa iya bebas mengemukakan pendapat di muka orang lain, di hadapan orang lain, di hadapan umum. Ya, ini kan pendapat. Pokoknya mah syakur pejabat anu teluyu jeung mekanisme dieneuk-euneuk wae mah terus. Tingalikeun. Gitu. Reformis dah aja. Waduh. Sabab ai rasa mah teu bisa dibobodo. Rasa anu ngaliwatan kana liang ceuli sanajan dewek keur ngarep ka itu ceuk saron teh sok tako saron barang. Tarik. Sugdi. Teh eta nya sorana. Dudang dading dading. Tuh. Dudang dading dading.
Dudang dadaya Ada. barang bom dong dudading dudang dudadung didang dading tuh dadung didang dading dadung didang tuh matak ulin jeung rasa merasa nu nyampurna keunana nu matak seni mah jeung rasa ulina dengekeun ari subuh ai kurasa beuna da lamun dina subuh aya nu adan kieu Allahu akbar syahadu alla ilaha illallah wah bororah daek salat coba lamun kurasa Allahu akbar Allahu akbar jod beuki tibra we hees di grepe Ayo buru-buru nyaring kita kacai kalakakan tarik simut karingku cek aing oge pamola itu tadi pepene Kalaka disimutan geus nyaring kalaka ingin tak gitu angguran urang teh doa ku cara praktek teh nya eta siling teh cing bener digawe da datangna ijabah ti pangeran teh ku gawe pek enak sawah di sawah urang macul anu macul teh ulah dianggap teu ngadoa teh keur ngadoa kan ku praktek nya pelakan nu melakan nu ngaramet keur ngadaroa biji we pare tuh nya ngadoa keneh ngan meureun kudu niatan karena innamal amalu bini tuh mata kudu make niat heula ulah jang didekul nya loba anu rek salat teu make niat jok kunjung-kunjung ka masjid Allahu akbar geus nyatu ge mah niat teh unggul nya lamun nyatu niat unggul seubeuh mah moal atuh asana niat teh unggul cenah hate unggul pake ini ka warung urang teu niatan tong ngomong duit asongkeun ceuk tukang warung teh meuli naon ieu unggul nya matak aya tekad aya ucap aya lam tekadna ucapna lampahna kabeh kudu diniat itu kayak ngoge cenah eta salat tong make usoli bener gitu bener salat mah tong make usoli naonan salat make usoli kos nu goblok nu salatna make usoli eta jelema lieur ai mimiti salat naon takbiratul ihram ai tungtung salat tanu matak usoli mah tong dipake salat lamun memeh salat empek nya itu cek aing oge sok hiburan bari ngarona dek rek neang sidawala kamling ngarona itu cek dek oge pentingna ngarona aja atuh saeutik gedena urang teh di mana aya bangsat aya nu ngarona apa pan teu tulus ngagarongna kagiridig nya kitu tah ulah panasan hirup mah ku milik batur malah sok suudon tatangga urang aya milik teh pantes ngaji monyet gitu bari jebi nya tatangga urang ka geleng mobil puas alah bahaya aja teh tatangga urang ka beli mobil sok syukur alhamdulillah ya Allah tetangga abdi geus ka beli mobilkeun atuh meureunan tetangga abdi nu meulina abdi nu rek milu numpakna tetangga abdi Gusti kabeli sawah alhamdulillah ya Allah
Abdi negerakeun rasa syukur tetangga abdi kabuli sawahkeun abdi merendek milu dibuatna teu milu macueuna lain panas syukur tidak ada detik ke detik dari menit ke menit sabab kicep detik ngarenghap jeung sagar rupa teh urang mah teu milu ngagenut-genut jantung nya temilu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah urang teh ku kodrat iradat anjeunna nya doakeun dek ieu ngageungkeun sidawala euy keur tapa cenah bejana puasa wae si eta teh rek kagugat keur semedi ulah kaget sia walah juragan Bima dulu itu balebat geus mere beja nanakeun peuting rek kagenti ku beurang teu hee si peuting ieu aing cing kalunu itu saha dunungan gitu ulah kaget cepot walah juragan Arjuna juragan Gatot Kaca juragan Bima menang beja tiba pamaneh cenah si dawala aya di dieu sumuhun Vlad hayu geuingkeun Vlad geuingkeun sae gan kaula di dieu si dawala mempelih dieu Vlad sareng abdi atuh ayo di mana si dawala naina silaka si dawala saha eta dewek lah gini jeung dunungan sia aduh mangga kalarasan pisan atuh naon sing buru-buru eling sia teh nada teu gelo kuring mah eta aing rek ngagugat aing kumaha teh ai kuring mah cai watakna cai kumaha cai teh turun ti luhur gunung di mana di bendung kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah ngan aing ka babawa sia dunungan teh bararaeud panggih jeung aing teh diajak seurik ku dewek berketut teh dulu biasana mah dunungan teh sok mere duit teh ieu mah teu ana tuh meuning ngarap-ngarap teuing pamere kudu daek usaha jelema mah pikir sorangan omat ulah mamawa ka aing sia cing tanggung jawab cicing bejaan lowang gitu sia biasana mah sia nu sok digebrus teh aja kaget ulah wilujeng sumping agan ieu sareng saha di luar deui ulah di luar sumuhun semaka pihatur yuk ulah yuk meni anjing keneh aya perlu aing sumuhun kapun bapa heula menang beja ti bapa sia cenah sia di dieu kan abdi mah ulah di sasana yuk kan yuk hai geus datang ieu aing sok kasima deuleu semah kapihatur agan sudi aing dari mana ge mangkluk ngerakeun sia ngerakeun naon agan teh aing ditegor deuleu ku si Kakang Batara
jika panyarekna kumaha sanggup panasna umat ulah memawa ka aing ya wilujeng sumpingkan ieu lah siap mangkading jago wungkul itu duh lah pereup na Gusti kakaraket itu lah umat teh dek ulah dibawa maksud siling masih lainnya dewek teh nyarek itu minang 5 menit ulah mamawa ka bapa ulah mamawa ka lanceuk maksud siling masih lain we heuh cicing heuh nyeta kitu aing ngocoblak teh bisi poho ngingetan aing ngingetan deuleu makanya jauh kawalungan yang ngisinya gitu soak aing deuleu semahaturan rawuh agan semahaturan rawuh bulan tah dengekeun sia na teu paur dunungan namun geus ngagerem hartina teh deuleu eta teh geus teu meunang diubaran hatena teh menang beja aing dengekeun dawala somuhun sae selenting bawaning angin klepat bawaning kilat beja tilu mudang dipercaya maneh rek ngagugas sawarga ku aing dianggap banyo da sia tukang banyo somuhun tapi beuki dieu ieu beja lain nganukur di dieu tapi geus nyebar Baladewa geus apaleun si Kakang Kresna apaleun nepi ka aing menang teguran mana tanggung jawab ngabingbing rakyat pajarawa panyarekna ku ieu aing dek nanyakeun bieu cikene nanyakeun ka bapa sia Semar Badranaya ceuk si Semar geus teu beudang disarek sia teh jawab dawala jawab doh ceuk aing oge aing nu ripuhna mah hate teh yeuh di kamari di bejaan di mangkukna di minggu itu kene di bulan itu kene jawab benar apa teh benar somuhun edan sia nanaonan sia teh wala nanaonan maneh teh wala menta supaya buru-buru cabut deui maksud jeung tujuan ngaresahkeun ieu teh provokator sia bahaya deui jeung boga tanggalan naon maka jeung ngagugat boga tanah sakumaha boga harta kakayaan sakumaha mana di sawarga cek dewek oge dawala jeung tibatan urang boga dunya piripuheun mending oge kieu pek pikir kawas nu boga tanah we teh kumaha teh entong boro nu di sawarga nu di dieu nu di dunya rek ditinggalkeun modar deuleu geus urang neangan tutut di sawah urang pasak bawa ka pasar isuk-isuk dikulak bayu hayang duit mah deuleu sagala rupa oge tamatkeun ilmu teh sanajan ngurek ilmu ngurek ieu ilmuna ai tamat mapan munang satolombong sapoe meureun jadi duit ulah hayang neangan untung tina enteng sia teh ieu ngariweuhkeun sarerea deuleu jadi we dunungan urang luntur wibawa komara ku hal eta cicing sia tuh ceuk aing oge da aing mah eleh atawa salah bener oge ngomong teh disalahkeun wae aing mah gara-gara urang sarua nasia tuh jadi we disakompet taunkeun aing teh
jawab naon tanglan tanglan mata aya maksudna tujuanna ngabuga sawarga abdi teh salarasna bade nuntut keadilan ka dewa na teu adil dewa salila ieu dewa teh hayang disemah-semah wae hayang dianggap pangeran sedengkeun ceuk pamadegan abdi dongeng bapa naon yen teu aya disemahkeun angin Gusti nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka sareng pangeusina abdi rek ngagugat teh nepi ka pelbah mana konsekuensi dewa anu disemah-semah ku manusia sabab loba manusia anu nyemah ka dewa kahiji kaduana batara guru teh loba teuing nepotisme iteh anu jadi dewa-dewa teh aranakna we wungkul kabeh teu mere kasempatan pisan keur batur kumaha sakitu ieu keadilan teh teu stabil di sawarga maniloka teu merata katurug-turug ayeuna abdi keur engkak-engkakan digencet ke perekonomian harga nararaek untung abdi teu ngagarong oge takuha sakitu panuhun aga nyuhunkeun widi margi ieu hak abdi salaku rakyat kedaulatan sapinuhna di tangan rakyat abdi anu bakal ngabuat sawarga tong boros sia aing teu luas nu mawe mengko aya nu wani tong dicaret dagan maka pepene salilana kupang bibita sawarga jeung disingsieunnan ku kawasan Dradi Muka da abdi mah teu sieun ku kawasan Dradi Muka teu hayang teu embung abdi widadari nu mawi dina resan ieu panuhun agan ulah bade nyarek ka abdi upami agan nyarek ka abdi aya mamala nu teu hade sarua jeung nangtang sia nangtang kai sanes nangtang abdi mah era kucai cek abdi ge tadi aya kucai era sia mah aya ku aing teu di mana cai turun ti luhur gunung di mana di bendung kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah upami teu dugi ka jucungna naon disebutna abdi dawala dek ngagugat lah Irisnya kakek gitu darah. kemana babari pilumpateun aing nya takut tenang na sia mah lalawora sia rek ngagugat sawarga teu lalawora nu lalawora mah kalong hees ngagantung lauk buruk milu mijah sia leheung lauk buruk milu mijah mah da bakal hirup kabeh eta lauk mijah milu buruk bakal hancur kabeh ngawakili rakyat sakabeh abdi teh rek ngagugat sawarga maniloka teh nyangan aing anu era antong isin agan mah ieu hak abdi nya aing bakal dituntut salaku pamimpinna eueuh pisan bimbinganna ka rakyat justru ieu teh ku ayana bimbingan agan pangna abdi rek ngagugat teh wong edan sia malik-malikeun da tutung teu dibalikeun mah ceuk abdi ge hirup pidaanan jadi tampolong jadi kekeset sia wani kitu ka dewa dalamun teu aya kekeset mah panginten ka tengah bumi teh kotor keun atuh hitung-hitung kekesetna we abdi kurang ajar justru abdi teh kurang ajar pek atuh geura ajar deui kumaha carana dipaehan sia ku aing tong ngarepotkeun da teu dipaehan ku agan ge bakal paeh abdi mah eta si teh ngelawan bae aing nu katempuan mah goblok sia teh lamun kitu carana aing geus beak ka parasaran mangga
Malaysia Ria modaran kaijan pindah sarua na nah sidawala nepi ka kieu mamawa ka aing jadi kabawa we abdi teh nanaonan atuh mana teh pun agan juragan got kaca panuhune agan ulah nyanyian abdi da pangwarah mati abdi teh atos kasih monyong je dawala ceuk abdi teh tong kikituan sia teh nu aya we ulah urang leg-leg ulah mikir nu lain-lain kitu ngan teu beunang dicarek pisan malahan dicarekan ku bapa teh ngadon pundung di dieu cicingna geuning kitu ceuk dia ge ku bapa maneh ge teu ngaguguh henteu komo ku maneh komo ku abdi tak geuning buktosna ina ku agan ku tuang rama geuning kitu ngalawan-ngalawan ceuk abdi ge lain hayang nyahoan lanana naon teh teh duka atuh ceuk abdi ge ayo irja modar siapa ayo bina modar siapa innalillahi wa inna ilaihi raji'un monyong sia teh cik aing oge aing bakal ka bawah wae udang sia nya di piwarang hudang-hudang abdi mangga sidawala aduh hebat sidawala bener gini dibuntang dibanting nepi ka eueuh tapakna cepot dan tenyo dulur maneh lah iya aing teh borong nyebut innalillahi bece kumaha malikeun innalillahinya dibanting-banting kana kai kana batu ora cece bencel ai cece bencel teh naon nya teu apa Kang heeh boleh acan meureunnya maksudna mah hebat maneh sanes abdi nu hebat ieu rupina tanda-tanda keagungan Allah teh hebat sia sanes abdi nu hebat upami agan tobros paningali ieu teh tanda-tanda keagungan pangeran kahebatan Allah teh eta sabalikna agan ayeuna eta gelang candrakirana teh keur naon keur gagebug saha nu kudu digebug leuwih ti heula nya nu baong nu bedegong saha heula nu bedegong teh lamun urang nunjuk ka batur ngan hiji curug mah ngacir tapi nu tilu mah malik deui ka anjeun sabenerna mah nu bedegong mah anjeun bedegong naon aing geuning tega maehan abdi rakyat agan ai agan dijadikeun teh ku saha ku rakyat nah maksud agan pangna ayeuna geus jadi kieu jadi ais pangampi keur naon nyata sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat nah abdi menderita ngadon di kekayak cobi gali jadi nu bedegong teh abdi atau agan ieu teh mendem kalau nggak heruyan sidik siapa jelema keur amak di heruyan atuh teu mati gelang candrakirana palai mati iya cenah matuh berapa lamun palai mati mah cenah matuh ulah nepi ka motah teteh teh da mati pisan mah lain digebugkeun ka batur tapi gebugkeun kana diri sorangan gelang hartina buleud kirana caang candra bulan kirana caang lir caangna bulan tanggal 14 eta hate teh ulah geuneuk ulah meleukmeuk
Bangblaskeun bamblas angine wes cicing sia jadi buleudkeun tekad dina jalan anu luyu ulah make jeung kaitu jeung kadir ulah aya gantar kakaitan oge caangkeun hate lir caang bulan tanggal 14 sanajan caang bulan teu panas istuning mawa tiis kasadayana jadi tiiskeun hate sorangan ku diri sorangan jadi ieu gelang candra kirana teh gebukeun kana diri sorangan tenyo ieu naon kukupan sanaka ditusuk seti korong tobros ku aing kuku ku aing mangga A'udzubillahi minasyaitonir rajim Ati putih cahya herang nu herang sabdaning Allah hurung mancur indah tulah nun Gusti nedak kamatihan nu ngadegna tungtung ati pinah kasidawala hurung taning damar hurung moncorong taning sarenge ka dia bulan 14 cang padang narawangan Allahu akbar Allahu akbar usuk syawai cob modar taacan alhamdulillah wala salamu alaikum nya jajampean aing mati wih modar taacan ieu seukeut kuku tapi teu abus teu mati kalah ngampung palai mati ieu tusukeun kana diri sorangan ai pansa teh 5 kuku teh linuan tegedag kaanginan istiqomah cek kacamata agama sabab eta nu 5 teh sahak jeung sakawajiban geblek Allah najis euy jadi kitu takang tah kumaha ulah kaca terusan geus sama dieu bakal pedit tadunungan deuleu mau dikiriman sia harta kekayaan pek dek kumaha dawala abdi rasakeun ditembak sapoe haling jauhan-jauhan wala bileyan misi paeh aing aing mah da burung-burung bodoge oge sia ti dulur aing bedegong ku bedegongna tetep we nya da moal kahalangan ku kieu aing nya mendek teh heuh haling ka teu jingkah sing jauh bisi eta dina hate samat aing 3 kali heuh ka teu jingkah panah anu sakitu cing balalesurna tina gonewa dilepaskeun ku Arjuna dawala teu nyingkah sanajan bari salengkah padahal inventaris teu di mana nagara aya nu ngajajah kakara ieu kaluarkeun ieu madar rek dipake maehan rakyat sorangan teu apaleun yen kedaulatan teh sapinuhna di tangan rakyat waduh eta si monyong dulu nepi ka refleks panah jalan 300 atuh siur pet jepret katewak mode dewek newak papatong keur budak ieu teh mangga agan cing langkung ti kitu dawala hebat maneh teu sangka eta beureun aneulan teh kakuatan aya naon deui agan cangcaya keneh aing naon boga ilmu naon sia teu gaduh ilmu naon-naon abdi mah diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gegaduhan boro-boro ilmu ieu ge diri sanes nu abdi
ai kitu mah samohon teu naon-naon abdi mah cikan hayangnya boga ilmu naon sia pikeun ngalumpuhkeun aing supaya aing leuwih percaya kitu ieu leuleus gan wis jelema gede ti bobot mending ngampul aing rasa kakak duh tobat di kumaha teh euy tadi kumaha gan sepot lah lulus aing tuang heula tuh jadi cabok ke aing aduh maunya nu lulus nyabok cicing tong diheureyan cicing di kumaha teh nyong euy kumaha gan aing percaya ulah percaya aing jig init kasawarga kan ulah cek aing moal ngalibatkeun nu sanes abdi mah palai damang hayang saha nu kagungan damang teh Allah percaya teu ka Allah percaya sok penta kanu kagunganana iya pangeran kula Allah kaula menta cager tong tarik teuing da Allah mah teu budeg mun hayang kadenge ku umum iya dina hate we Gusti mah maha uninga bujang hinga kana lengkah wujudna manusia kana utakna ati uningaeun ai syaratna bersihkeun mana bersihkeun hate bersihkeun teteh teu dijabah teh kotor keneh teteh frekuensina teu akur gelombangna sok asup kana gelombang kasucian kontak jeung nu kagunganana asia ilmu naon teh euy laduni bos teh kakara ngadenge aing mung jeung kontak kitu naon ceng udah breaker teh iya nya teu kudu ku abdi dawala samohon hampura aing dek balik wilujeng kumaha kakang pecakan ku sia kitu adina nanya kumaha cenah kakang aku sia pecakannya kitu ai ku kitu teh mah heueuh da kudu kurasa ku diri sorangan atuh ulah cenah ngedepek ulah beja dawala abdi cikan teurak ka kaula naon maksana hayang nyahowe pecakan ka kaula nya moal teurak ai bersih mah agan upami agan dek ngalanyawa abdi tah pasti nya ngarti kaula yuh dawala ieu juragan Gatot Kaca ieu kumaha nom cing sok hayang urang adu jajaten heula jeung kaula naon teh manya juragan Gatot Kaca ngajak gelut karayatna apa nagan teh ieu teh keur ngabing-bing rakyat keur ngabina rakyat nah ngajak gelut abdi naon maksana teh hayang nyaho we kekuatan maneh ulah juragan Gatot Kaca mah ahli usik moal kuat bisa ulin nama nya ajianana loba pancabraja teh braja musi braja kalnaon teh loba di kajun teh na teu isin agar ngajak gelut ka abdi dina meunang na oge na moal aya bandera bisa ngelehkeun abdi pantes si dawala eleh ku Gatot Kaca da si dawala tapi lamun Gatot Kaca eleh ku dawala genyeleung tadunya sabiwiri hiji tadina koran isuk ngejeblag Gatot Kaca eleh gelut ku si dawala
luntur wibawa komara agan cing sok aya misalkan moal abdi mah tarari ributan lamun diserang narima serangan aya hak abdi pikeun bela diri ye sore jeung nangtang goblok teh rasakeun dulu Pancabraja Braja Musti Braja Kapal Lamatan Denta Wisesa Sabta Perungu Bajiri Tapangnala tolong panggil nah hebos nama ka aing dulu tukang kapuri nyai gitu dulu iyuh oi power ingat dia Raja Musti oi Braja Kapal oi Braja Denta iya waduh Sabta Perungu Bajiri Tapangnala iya hebat dola leles Allah wah dola nah meni maksa genting anjeun atuh hebat dola euy gimana saya teh menang ilmu kitu deula ti bapa lain lamun ti bapa ayeuna aing dek kagugat ka kolot kuduna mah anak panggedena heula teh nu kitu teh bisa jadi di pasantren si dewala teh Abah Didi saya nyari mana eta teh sok deh kumaha sia kumaha kan ampun dola kulat ampun iya maksadagan kumaha enak hayang cager damang atuh oh eta tapi kasakiduh matu sakecap nyata hebat maneh dola ai kitu Pancabraja Braja Musti Braja Kapal Lamatan Denta Wisesa Sabta Perungu Bajiri Tapangnala teu mati iya cek abdi ge kumaha ieu Rusia dola eta mangkaning juragan got gacat teh lamun neungeul kana batu oge jadi kora tuh Braja Musti teh ayeuna kasih dawala nepi ka teu kere-kere da ulah kumaha teh ilmuna teh euy oh cing dola abdi mah dek naroskeun we ieu abdi mah hoyong asli tenggelan Gatot Kacana kumaha ieu Gatot Kaca teh kasohor kaciluka karangewo kaloka kajana pria kajamparing angin-angin kakoncara mancanagara Gatot Kaca jago naon jagona Gatot Kaca teungeulna Braja Musti Braja Kapal Lamatan Denta Wisesa Sabta Perungu Bajiri Tapangnala iya ari aslina Gatot Kaca kumaha geuning mati teh mah ke Braja Musti mati teh mah ke Braja Kapal Lamatan Denta Wisesa Sabta Perungu Bajiri Tapangnala ari aslina anjeun kumaha leles Allah tah aslina mah kitu rokrak anjeun teh Allah doala umat teh dewek mulah disebut leuleuh we dik mah hayang kena heuras aing demi Allah nya oh umat doala apa aslina Gatot Kaca ieu ta eta teu daya teu upaya dayana upayana nu saha eta sapo sih nusaha teh daya teh nusaha teh upaya teh iya di hadapan Allah mah eueuh Gatot Kaca jeung sidawala tapi sarua rekep deng papak sarua tepangkat tercacah temenak tepangkat tekuring sarua di hadapan Allah mah kuring jelema anjeun jelema anjeun makhlukna kuring makhlukna sadarajat
pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwugah kabeh kelas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakbar. Ulah. Kumaha geus kitu ayeuna? Waduh, doa. Mana hayanya usik Braja Musti teh? Anu dipake agul ku anjeun teh, nu dipake sombong ku anjeun teh, mana nu rek disombongkeun ku anjeun, mana nu rek diagulkeun ku anjeun teh. Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku araranjeun. Aduh, dawala. Yakin kaulah teh dayana upayana ke kagungan Gusti. Nah, atuh dipake sakama-kama. Pangrasana teh nu anjeun Braja Musti teh. Braja ka apa teh dipake anelan teh, dipake amis buah gintung teh. Nya. Sok damang. Aduh, dawala. Kaulah teh daya teu upaya geni. Manusia. Cing mana manusia teh? Ieu. Mana? Ya ieu, dadana tah mah. Nya ieu, sirahna tah mah. Heuh nya euy. Panona irungna aya ge ceulina. Leungeuna sukuna ieu ai manusana di jero mah aya ge waduk. Di jero mah jantungna, bayahna, atina, pejitna, wadukna, sungsuamna, tulangna, ai manusana. Aduh, mana? Ieu. Borora ka alos ya kana diri sorangan geus teu nyaho. Ye, dola. Dunungan teh teu aya. Eueuh dunungan eueuh pawongan di dieu mah. Mana nu rek diaku ku sia teh? Aduh, dola. Lamun kekeh anjeun nepi ka pembahdinya bakal luntur wibawa komara anjeun salaku angkatan bersenjata negara di mata masyarakat. Aduh, mana manusia teh? Nu matak realisasina tidak manusia teh nyata peri kemanusiaan, nyahan, dedehan, ulasan, asihan. Buktikeun atuh ku anjeun. Borona nyahok ka pangeranana ka diri anjeun geus teu dikanyahokeun. Aduh, ampun, dola. Mana atuh manusana? Hayang pangih. Ieu hoyong, pangihkeun heula ye tarucing. Naon? Kapal tilelep ka langit kuya paeh katiisan pireuk mata katorekan nu penek cicing di lebak sirahna mapakan mega. Putri geulis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh urang init itu geus nepi. Samping batik tetungtungan diketek teh dipihane diseuseut teu baseuh dipoe teu kalangkangan. Naon jig PR pangih datang deui ka aing. Aduh, tanyakeun ka nu nyaho. Can pangih ulah waka datang ka dieu. Tobat. Aduh, dawala. Dek milu ka sawarga mah. Ai nempok ieu mah daek aing mah. Ai nempok ieu mah daek aing ngamilu. Piduiteun wungkul teh euy kudu ku. Heeh. Wadah hamun peres bete dunungan teh dieu. Nyeta ulah teh boga tekad kitu teh. Paniatan teh goreng we matak teu dijabah-jabah oge mun teh kitu da si eta mah piduit. Teu sangka dola euy. Dah deui lamun kitu eudeuh ah milu ah. Tadi memelang aing teh sungguh-sungguh melang aing teh teu sangka nepi ka kitu euy.
Sabaraha penting siling di dieu teh nya. Tapa di dieu teh. Tapa kuret terus kuring di dieu. Erek ge moal ya. Ngan aing puasa teh teu kuat euy mah jadi. Ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian. Urang hirup di dunya teh meunang pancen pikeun ibadah moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. Jadi siling nih kabuat ka sawarga teh ka dewa teh naon? Ku hayang di dewa-dewa wae. Anu akhirna poho kana jati dirina. Hayang disemah-semah wae. Oh tapi loba pan jelema nu nyembah ka dewa. Heukeun mah eta mah urusanana ngan kuring mah ka dewana langsung. Dek nanyakeun naha dewa teh nyaho teu ka pangeranana. Kitu silingnya nya. Lain Batara Guru Allah teh kade. Eta mah makhlukna keneh tapi ayeuna dina waktu ieu Batara Guru teh nepi ka hayang disemah-semah. Di dewa-dewa ku sararea. Oh, aku gitu cemol euy. Kumaha atuh ayeuna? Kuring dek mancat ka sawarga. Ah dek milu we tuh. Oh hayu we ngan wayahna lamun milu ka kuring kudu daek capena. Kudu sanggup laparna jeung hanaang. Nyata aing ulah. Hayang seueuh we milu teh aing mah. Anu penting aing mah beuteng seueuh irung ngebul sakumaded. Kitu. Mengalaman sangsara aing mah. Pokona mah aing mah yang cukup we lah. Turun rezeki ulah rezeki ke mana-mana ge. Dawalan. Saha? Ulah kaget tuh lah.